Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring sadaya bade nganepangkeun wasta anu kahiji. Nepangkeun wasta Abi Sylvia Pujastari. Nepangkeun wasta Abi Tasyana Bila Rasyid. Wasta Abi Sakilas Baby Widayanti. Nepangkeun wasta Abi Saria Gasani. Nepangkeun wasta Abi Ritari Bisika Pertiana. Begitu di dieu sim kuring sadaya bade ngahalangkeun kawih anu judulna Manuk Dadali. 1, 2, 3. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meberkeun jangjangna bangun tayak karingrang, kukuna ranggowa sejeung pamatukna ngelung, napak bega barihi beunat tarik nyuruh. Saha anu bisa nyusul kana tandangna, tandang jeung pertentang taya bandinganana, dipika jumir dipika serak kusasama, taya karing sieun leber wawanena. Manuk dadali, manuk panggagahna, berlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali, pangkat koncarana, resepna hiji, rukun sakabehna hirup sauyunan tara pahiri-hiri. Silih pikanya ate Inggris bela pati, manuk dadali manuk silok kasinatria, kersakumna bangsa di negara Indonesia. Salajengna kelompok 7 bade ngahalangkeun kakawihan anu judulna Cingciripit. Cingciripit nyaeta kauliran barudak anu aya di Jawa Barat anu cara ngamainkeunana nyaeta anu kahiji leungeun ditemprahkeun kieu, telunjuk diteken-teken kana dampal leungeun. Engke di akhir lagu hiji telunjuk aya anu ditewak ku dampal leungeun, anu ditewak eta jadi uci. Cing ciripit tulang bajing, kacapit bulu pare seseketna, jol pada yang mawaloyang jejek nong.